Assalamualaikum. Wilujeng enjing sadayana. Tepang deui sareng abdi Rifa Virus. Dina sakilas warta. Kumaha kabarna pamirsa? Mugi diparingi sehat. Utamana dina sasi ieu aya 2 akhir minggu panjang. Janten seueur waktos pikeun olahraga. Kuring sarangan resep nyandak jalan-jalan isuk sareng main bulu tangkis. Ngomongan soal bulu tangkis, aya kabar mangharukeun ti para atlet bulu tangkis. Maranehna sukses mawa ngaran Indonesia ka tingkat internasional. Sabab jadi juara kedua dina pertandingan Uber jeung Thomas Cup 2024. Saenggeus salama 16 tahun, tim Uber absen di final. Pertandingan ieu lumangsung salama 2 minggu. Nyaeta ti 28 April dugi 5 Mei 2024 di Chengdu, China. Saenggeus lolos ti babak panyisihan jeung 8 besar, akhirna tim Thomas sukses ngelehan China Taipei jeung tim Uber ngelehan Korsel. Kata napi manehna kedah narima kaelehan ti tuan rumah di pertandingan final. Rian Fajar jeung babaturan eleh jeung poin 1-3. Sedangkan tim Uber nyaeta Komang Apriani jeung babaturan eleh jeung poin 0-3. Sanajan kitu, Menteri Pemuda jeung Olahraga ngapresiasi prestasi ieu sarta miharap prestasi bulu tangkis Indonesia bisa dituluykeun di pertandingan selanjutnya, nyaeta Olimpiade Paris 2024. Sakitu wae sakilas warta ti abdi, tepang deui di sakilas warta selanjutnya. Abdi Rifa Virus, selamat ngalanjutkeun kagiatan aranjeunna. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.